siram kerelut wae teh kali. Ieu. Anjir. Tis, mana keur naon? Siram kerelut, Rik. Hah? Siram kerelut. Tungguan. Cik, mau dirasa. Ah, I see. Budak. Aya naon ieu? Urang. Si Didis gelut. Jeung saha? Batunya. Jeung saha? Gelut. Heuh, jeung saha? Gimana? Kakak yang saya gelut. Ya. Di mana? Ya, di mana? Mana? Tuh. Aisyah gelut jeung sakit. Balik kita gelut jeung saha? Hah? Sia gelut jeung saha? Gelut. Aing mah teu garelut geuningan, Pi. Tadi jenengan nyebut kena gelut, tadi si budak. Saha gelut sok jeung saha? Urang mana? Ieu aing klita deuleu tah. Keudeulekeun siram keur garelut tah. Siram tah. Deuleu garelut. Aing kan aing kajakal didengekeun. Heeh. Naon? Mang. Yo hosbatkeun atuh yo aing kuataan. Paspatkeun kumaha? Hosbatkeun setik. Oh, sok king. Ieu passwordna naon? Passwordna nginjem duit 100 kasih Aki. Kudu nginjem heula duit. Sia. Nginjem duit cenah cek si Didis 100. Nginjem duit. Heeh. Duit di mana tuh aing teu boga. Nyaona sok pokona nginjem duit 100 cek si Didis tuh. Tapi para ruguh teu ieu teh. Heeh, bogus eta mah awas apa teu apal wae. Ada bisa ngabohong. Asli sok 100 cenah. Mana si Didis ya teh? Si Didis. Tong lila kitu. Dulu duit sakikeun aing 100 tah. 100 ieu. Heeh. Si Didis nya. Bener. Heeh. Besok kita tong lila gitu. Oke, siap, tenang mau lila. Gila acil. Kakak indit. Ya, kok aing geus panginjem tah? Naon ieu? Aya duit. Ieu naon hosbatna? Passwordna? Heuh tah. Nginjem duit 100 kasih Aki. Eta ku aing geus panginjemkeun. Buru naon jos ieu passwordna ieu? Padahal ieu passwordna tah. Nginjem duit 100 kasih Aki. Oh, passwordna? Heeh. Passwordna nginjem duit 100 kasih Aki. Sugan aing ditang nginjem. Lain. Bikin deui. Aduh, Ieu bikin deui. anjing sugan aing. Ngarakeun. Ah, si Acil lalu dirasa. Kunyuk sugan aing kita nginjem duit. Ku aing kesakan we dik pakai beli kuota. Ding. Sesuaikan, Ding. Soran 5.000-an. Riz. Mang Riz. Jajan. Heeh, Riz. Ya mang gocengan. Mau dibayar aku. Itu nya. Si Aris. Riz, pas saya. Oh, Mang, siap. Sok. Heeh, nuhun Riz. Iya, Ding. Siap. Riz aya. Kayak nasi Aris itu ke mana? Naik ke mana? Bakso aing can dibayar. Bisa kabur, can dibayar kumaha? Tadi Mang Didis can dibayar. Ceh, pan urang teu meuli. Pan dibejakeuna engke dipangmayarkeun cenah ku si Aris. Naon nu dirasa pan tadi nawaran ka urang arek eta mah nawaran hungkul. Ceh, teuing urang lah. Moal. Ini ke mana? Aing bayar heula bayar. Sabaraha? 5.000. Kalau kabur gitu. Aing kalau katempuhan bayar baso, bayar. Pan tadi tuh udah geus ngasiapkeun. Nuhun. Cing, Mang Didis asugan aing nawaran teh heueuh, kalau ka aing nu mayar. Jebajang meuli sirop eta 5.000 Anjay. Ya satu goblok motor teh. Aing sia, ajak ribut jeung aing. Ieu mana ieu? Jing. Sok ajak ribut jeung aing, ha? Anjay. Aing pernah baheula mau awewe ngabonceng gitu mah disangkana teh. Hah? Iya balik tuh bahasa mana nginjem duit 100.000 geus aya can euy aing butuh. Siapa anjing keur kieu teh. Aing butuh pisan tuh dah. Ngan aya 50 nah bae. Bae lah, kan bae 50 deui itu dah. Heeh, kan bae erek. Heeh, geus kan bae lah 50 ogenan teu naon. Oh, atuh keur naon atuh maneh? Ah biasa keur Oh, kenaon deui? Si John. Biasa John. Yo, kieu. Kumaha?
era-era ge euy. Kumaha nya bingung ngomongna teh. Urang teh keur butuh pisan duit, wayahna duit basa eta geuningan euy. Urang keur butuh pisan 100. Heeh. Ayeuna lagi setengah, lagi setengahna bae 50. Lah. Nya deui wah. Urang oge nanti si ieu tah. Urang lamun teu butuh pisan moal ditagih teh. Tage puguh teh uing Jon. Aya 50 bae diterima moal. Arep ieu mah. Deui. Bae tuh lah. Ayo deui mah. Ke sana heuh. Heeh. Siap. Atuh nuhun atuh. Ka mana cicing we lah atuh dia. Ka mana? Tadi ka di dieu. Maneh keur naon atuh Jon duit. Man, beneran. Abi tek nagih hutang nu kamari. 100. Aduh, can aya euy, kumaha atuh nya? Ji, wayahna abi da butuh. Aya. Ngan kakar setengahna meureun 50 mah aya ye. Urang menang nagih ti si Ewok. Lah keun wae sok 50 genan. Bae heula. Da butuh pisan uing nya. Butuh pisan ya. Nun pisan ya Mang ya. Aduh, abi keur butuh teh. Siap. Alhamdulillah aya deui. Heeh. Ayunya Mang ya. Ini saya kemana? Tah nya sok. Sager sip. Sager. Eta geuning. Naon? Bisa boga hutang ka uing. Boga hutang kumaha? Bang Didi sokoan gitu sok bayar. Ih, wayahna uing keur butuh heula ye. Geus sarua butuh keur bayar ka si Bewok. Kumaha? Aing mah Ulah hese lah. Bayar ah. aduh aing mah Kan saya. Besok. Kayak gampang 50 deui mah. Gampang. aing mah Geus. ya tuh Tah, aing mah alhamdulillah ya woknya. Kapan ye urang kumaha tuh ye geus cicing. aing mah Ulah ka mana-mana berarti geus aku aing lunas ya karena gocap gitu 50 deui. Tah, ieu woknya urang boga hutang teh 50 deui Ka uing. Tah, ieu dibayarkeun ku aing jadi lunas. Lunasnya. Coba hutang. Sip. Mantap. Yo. Jon, aing teh boga hutang tadinya 100.000, kayak dibayar 50. Ayeuna 50 deui. Tah, ku aing dibayar 50.000 lunas aing teh boga hutang. Jon aing aya nama. Jadi pas ya. Pas aing teh boga hutang aing. Geus. Mang Didis ya, ayeuna aya itu si Ewok deui 50 deui. oh Ya, urang maya ka Mang Didis teu boga hutang ya lunas. atuh urang boga jeung ieu deui nya Oh, tah Mang Didis butuh-butuh oge nya. butuh-butuh ge aya deui dibayar ti si Mang ieu 50 Aing 50 deui pun kerek 50 na kumaha. oh nya aduh Aing ngalir ya teh kumaha maksudna? bayarkeun wae gitu bayar atuh aing mah ya tuh lah lunas ya Heeh, tah kieu resep. yuk salaman mah Lunas ya. Geus teu boga hutang. Teu boga hutang. anjing asa aliran kieu itu kumaha itu hutang lunas aya duit eueuh kan kumaha Anjay.